Nah, kan kami tersadaya, iya Bupati ke-25. Hadiahna di Pasian Pucar menginap harta tanpa celana pengacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mitra saya dulu abang jauh di Kelurahan Wagang di Padesaan anu dumuk terpengen di lemur matu Banjar Karang Pamidang. Menit murid lengit jam datang sakalebat sirna gunta ganti koe abang hare jiga nu mapende. Nepangan kan mitra saya di nungau wow awang kok ngabas atos. Ya Bupati ke-18. Ya Bupati ke-18. Berarti Garut tos gaduh 24 bupati kan sampai tersadaya. Nah insya Allah 25 na ya foto Abah Janur. The next Bupati Garut 2024. Amin kan atuh, amin gitu. Kan sampai tersadaya salah sawios wangunan nu kacida megahna ieu khusus kanggo memperkuat destinasi wisata Kabupaten Garut. Aya di puseur daya kirang langkung 500 meter di pusat kekuasaan Kabupaten Garut. Janten sekitar setengah kiloan di kawasan Pendopo. Ieu namina Lumbung Padi. Naon lum diwaksud Lumbung Padi? Kurang kupas di episode ngawas sareng Abang. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kang mitra sadaya, kauninga upami ngadeskripsikeun lumbung padi dina bahasa Sunda babasan sepuh kapungkur eta sebatna leuit pare. Jadi leuit saras nama. Leuit teh tempat nyimpen pare. Nah, upami dina bahasa Indonesia sebatna lumbung padi. Gudang tempat nyimpen pare. Kaca mitra sadaya nutup laku mungkas lampa saatosna neda tuang sareng ieu teh ngadedel anu entos divaksin kadua. Ayo ge entos divaksin kahiji. Efek vaksin saurna sok lapar. Da bener. Padahal lain efek vaksin, lapar mah nyan candahan. Nembe tuntas nah kan mitra sadaya nembe menu andalan salah sawios anu murah meriah. Raosna moal aya tanding kanggo sementawis da aya di dieu. Tembel komplit, kayak sambal, kayak karedok, nah kita sadaya, teras aya sambal mut-mut ya, naon lah gitunya. Tumis biasa mulai nama tumis peda, nah kan kita sadaya ya, tumis peda. Nah, eta ketuangan, anu janten tradisi orang Sunda. Jadi pemilih letah-letah Sunda mah tuang di dia jigana cocok pisan. Teu aya anu di tetaya anu dicedak lah maksudna sadayana fresh laos bisa. Nah itu kan mitra sadaya ieu namina lumbung padi. Kritik sakedik kunaon henteu leuit gitu. Leuit beas atawa leuit pare gitu. Atanapi leuit teh tempat neudeun pare. Terus sawios da nami mah identitas kanggo ngayakinkeun publik mana nu paling populer eta nu dicandak terus kos tepat. Domisilina kan mitra sadaya ieu aya di wewengkon Muara Sandi. Jadi 200 meter ti dia oge aya rumah makan. 200 meter na dieu aya rumah makan. Jadi memang sapertosna Garut terus ngawitan plotting area penunjang pariwisata. Margi jalur di payuneun ieu wewengkon, mata nepi ieu tempat eta jalur pariwisata produktif. Margi aya kawasan Kawah Papandayan. Teras aya oge situs Ciburuy. Aya oge kawasan Kebon Teh. Aya oge budaya nyanet di palih ditu. Janten sadayana kapayun insya Allah eta Garut bakal ngajantenkeun salah sawios destinasi wisata. Konsep nu dibangun dina kawasan tempat tuang raos ieu konsepna konsep wisata makan. Margi dilengkapi oge permainan anak. Kanggo spot selfie. Upami ngauning ngalatar ku ibu bapak sadayana kauningnya. Nah, itu sadayana nuju safety. Misalnya safety, nuju selfie. Sanes nuju rapat umum, sanes nuju demo, eta nuju selfie. Selfie teh
sanes bojona Tito. Selfie teh motonya lira. Cek ya, tetapi lokasi paranti pamer banget. Nah, biasanya populer di antawis para ABG oge ibu. Itu kan saya sadaya sakedap deui urang ngaheureuyan pengunjung nu aya urang taros babasan sepuka pungkur anu unina teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karena naon makna naon dan dimaksud urang taroskeun ka ABG Zaman Baheula. Sampurasun, ibu-ibu, darama. Nah, kan sami tersadaya, urang nepangan ibu-ibu anu nuju selfie. Selfie. Neng pada zamannya. Ayo nama tos sanes neng deui. Tos bade nyaketan ibu. Tapi ieu rupina ABG 80-an. 80. Oh, 80. 80 mah dia teh. Ibu. Ibu nuju ngawaos. Ngawangkong ngabas wartos nu atas-atas. Aya babasan sepuka pungkur, ulina kieu. Leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Walaranana kira-kira naon? Duka teuing. Buka ibu, aduh. Leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Papasten Gusti yang Widi. Papasten? Gusti yang Widi, naon deui? Hadiahnya anu aya bahasa. Ngaleungit tuh aya bahasa. Naon deui? Aya laratan. Teu ngarti. Teu aya laratan. Aku bukan orang Sunda. Nomor ibu? Orang Kalimantan. Wih, Pantesan letahna juga letah Sunda. ya. Janten ibu-ibu hebat. Jadi leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Nu dimaksud tadi, ngalaran ibu. 1, 2, 3. Prize. Hadiahna di Pasian Pucar menginap 1 hari 1 malam di tempat isolasi COVID. Ibu teh di mana itu kelompok arisan atau napi reunian? Pengawasan naon ibu? Akwat teh di? Akwat. Ini newcomer nih. Ini ketua ya udah 5 tahun. Orang lagi ulang tahun ini ketua. Ini. Ahwat teh di mana bu? Jadi keliling lah. Luar biasa. Ini ketua. Ini ibu-ibu muslim hebat. Semuanya berhijab. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ibu udah ngajak gelut. Disponsori oleh Kebetulan hari ini ulang tahun Zeta Botikwe. Hijab. Ini ownernya. Nanti tagihan ke owner ya. Nah, kan sami tersadaya ibu-ibu mojang jajak anu garaga akang teteh nu saroleh. Pilih peryogi gaun hijab aya di Zeta di GP. Insya Allah di Garut Plaza. Ya, guestnya di Garut Plaza. Diskonnya berapa persen? Ada pokoknya. Pokoknya ke nomor berapa blok apa? Garut Plaza lantai dasar blok 1H7. Nah, ya. Jadi mojang jajak adu garaga akam teh nu saroleh bili bade tunangan, bili bade acara pestaan, hoyong angguan enggal. Bade lebaran sakedap deui tepangan Zeta Boutique. Dadah sadayana, dadah sadayana. Sukses, Pak. Ayo, ngomong kan sami tersadaya orang nepangan ABG tahun genep salapan. Nah, itu aya ABG tahun genep salapan. Ayo. ABG. Ayo. ABG zaman baheula, ABG zaman now. Mojang jejak anu garaga ka Tenten Saroleh ma Bapak nu waluyan ini aki anu jalemar rezeki paranjang Yuswa. Di latar ieu aya ABG pada zamannya. The best ladies. Ieu teh generasi 60-an.
Ya. 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 Jadi tahun 60 manu garilis teh ieu. Ayo nage masih kena gelis, upami ditangilna. Luar biasa. Masih gelis, upami ditinggalna di Gunung Cikuray. Ibu pengawasan, Pengawasan organisasi. organisasi, Grup renang, Pak. Grup renang. Komunitas grup renang. renang. Nah, jadi kan sambil tersadaya, ibu-ibu, iya mah, ibu-ibu parigal. Sanes paregal, paregal mah tos dipaksin dari. Ai parigal mah nyaeta anu perceka. Di antawisna aya Sini. aktivis olahraga. Aya jelas ibu PKK. Aya ibu pejabat pada zamannya aja. Sosialita. Pokoknya ieu mah ibu-ibu perceka anu lahir ti sadaya unit. Pengusaha. Pensiunan, pengusaha. Pengusaha naon, Bu? Apa aja? Pengacara. Pengacara teh. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Ibu, ieu nuju ngawaos. Ngawangko ngabas wartos nu atas. Aya na ide ngahuntu. Aya sanes. Ngahuntu sanes. Aya ngahuntu mah katuna bau. Aya ngawaos mah sok sanes ngaheos bakal aya wartos. Babasan sepuka pungkur sok aya istilah leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Hartos Tanpa celana. Tanpa celana. Leungit teu pupugu. Terus nanti hilang tidak berkesan. Naon deui? Leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Ini mah nggak ngerti. Ini orang Jambi nih. Oh, pantesan letana sapertos letas orang Cikelet. Orang Jambi. Janten sok aya kieu kapungkur mah. Saya tamu 17 lah. Ya. Padahal jeung urang teh dicerai acan. Diantep gitu. Digantung. Tajaleman nu teu bebeja, ujung-ujung ngeles biasana dina babasan teh boga pungkur leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Teu ninggalkeun bekas. Dipilari lalatanana ujung-ujung pas di Kalimantan. Dipilari di Kalimantan di pedalaman. Kantun riwayat tadi gagal mau. Pas itu kan kami terasa daya ibu-ibu hatur nuhun waktosna. Kan kami terasa daya sakali dia orang Tarot, ibu-ibu itu di mana? Di Lumbung Padi teh tempat. Waktu mah aya nu uning kapungkur sok aya sepuh kapungkur libatna leuit. Naon aya leuit? Tempat pare. Jadi ieu teh sabenerna mah ngaran teh leuit. Jadi kadituna teh lebak ribuk kebon lobak kalebok. Gede lebok. Nah, ya di tengah imah lain di tengah babak. Ya. Atur nuhun ibu kan saya minta sadaya mojang jajakan ugargah nganggo soleh bapak mulia nu diakian dalam rezeki para jasa. Kauningan salah satu keunggulan ti Lumbung Padi kagungan lokasi terapi ikan. Jadi upami sampean atau lebih panangan diancelomkeun itu ronyom, rocok. Ngaregelan. Coba uningan. Getek teh Kang? Ih, tantos, Pak. Getek pisan? Pisang. Kumaha raosna eta? Geli. Getek. Geli zaurna teh. Leres kitu Kang? Leres pisang. Teh lauk naon sana teh lauk? Nilam rupi namanya. Nilam. Nilam itu tapi lauk mas. Kata napi parai, Pak, itu, Pak. Oh, iya. Jadi eta terapi ikan. Maksudnya naon ngabantos nyomotan racun rupi nama. Ya. Nu pasti mah sanes racun berit, racun tikus. Terapi ikan. Kan sami tersadaya tos teu kiat warga. Ayeuna sumping tunduhna. Sakit nu kapihatur, hapunten ngasuhun pangampuran nu kateda biaya basa kira corona, kira peta, kira titik, kira juga manusia. Telupun telepati kita. Cak urang teu di hadapan siang, urang teu di hanjuang siang paratinya buat tinggalkeun. Ya di Singawas ada baris kaserang bakal tepat. Bila topik hadiah awas apa lagi. Wabarakatuh.